Mas ayo. Ayo, mana sip? Ayo dia. Oh, semua nih. Mana? Oi, hulu eta mah. Hulu, mana jeung hulu dia mana? Hulu, tak mana tak. Ya, tak yo, nu cek hulu. Tah eta lah. Ayo serah udang. Yuk. Udah burak dia, burak. Udang. Aduh, Serah sip udang. Aing dia jelema aku burak nih. Udah. Woi, siap. Lu jarang nyelap. Turun. Ayo, gerak ayo. Nyepet. Ayo. Nyepet hulunya. Atuh gerak kumaha nyepet. Turun. Aduh, menangis. Aduh. Aing. Aduh. Saking aing nyeri aduh. Pongo eta blak leutik lah jeung seurikeun ho sakit leutik keneh. Komo teh geus gede meureun pasti mah. Ngalujakna seneng eta mah. Ampun aing. Dong si sukro bae eta leutik keneh ge ho, komo teh geus gede, dong sukro pasin si eta mah. Da corona aktif unggal poe batur mah ade Samsu ya mah minak jinggo. Bener ge. Salaki minak jinggo dah, ada mah rokok 72 jeung 73. Sip. Kumaha? Weh, Jasa. sorangan bae lah sip mau maturan itu. Sorangan? Wah. Betul lah majus jeung. Sorangan eta perpitunan teh sipna. Pejus jaro. Pamake ya juburna. Double teuing. Wih, jerokona mah minyak angin. Atuh Minyak jinggo. daripada awas sekali kurangin. Allah pangeran. Kumaha jeung nu mere impusan gitu masyarakat. Wah, di jadwal mah. Menang sampai 2 doang aktif ya kadina mah ro ngajios. Atuh ya rokok jinggo lama ge atuh menang hutang. Nya lagu naon yang masyarakat ukut dengar sekali ongko lembur hayang aman. Jauh lin mas mapan tu nek kumaha lembur nek amanah. Amun gunung mah kuncen hansip mah. Coba ro ngarasan rokok jaroja. Tadi jinggo lama bae. Aing jama jingkuk kabina-bina teuing. Tah rokok jaro mah dia treadmill. Naon rokok naon eta dek nabe gede. De jarum teh naon? Atuh treadmill sip rokok keluaran baru. Pokoknya mah jeung main malam mah hansip mah teu endah. Bereungit ge molekeun. Rokok eta mah. Ngadeuleut cangkang lain geus teu percaya eta mah rokok zaman kuari mah. Ieu jeung naon rokok jinggo masih kena aya bae rokok jinggo. Eta mah zaman Ababako almarhum. Wih, ngarang atuh mah boga nama legendaris. Ieu mah rokok de jarum naon ieu dulu. Legendaris ga mun musisi terkenal. Rokok mah di mana? Orang kahapeuk. Coba di sepujaro teh benang mulung mreng mah. Lain ieu sip daripada ngadawung bae mah nu maling eueuh dan eueuh atuh mending harekeun pos ronda ieu jari aya hujan lapan tapi aya hujan bocor ngaracak. Los teuing nyingkap los ta gersena. Udah kuh duitan sama sekali jing. Los teuing nek nyingkap teu ku angin. Bocor ta naon? Keur kieu mah aman hujan ieu pan. Tapi aya hujan pan ieu or-oran cai mending diharekeun bocor ditambal. Ulah paing mah masyarakat na ge menang cahayana doang ya. Ansip nu ngasih nama di dia. Geus teh kan tepen. Geus ulah mikiran masyarakat bukan kitu masyarakat mah hidup bae. Nu aya. Nu disalahkeun hansip jeung jaro. Atau kepalingan kotok mah hansip nu disiar. Kotok lagi cenah sip, aya nu manggih henteu. Panja kersorangan mah dia amun asup angin kana alor teu paeh ngadadak. Geus saya mending harekeun ieu urang yuk. Geus jaro nu naik ti luhur. Bikin ge jaro baheula mah tukang. Baheula pan moleh sareta batur mah kusana ku jaro kuleungeun. Make peci ge menyon kitu pitekar teh mah tukang. Sarekeun. Ayo. Jaro be tapi nu naik. Hansip mah teu bisa kana tuak taek mah nyerah. Ayo, mana sip? Ayo dia. Semua nih. Mana? Oi, hulu eta mah. Hulu, mana jeung hulu dia mana? Tak mana tak. Ya, tak yo, nu cek hulu. Tah eta lah. Aing serah udang. Yuk. Udah burak dia, burak. Udang. Burak. Udang. Serah cek udang. Aing dia jelema aku burak nih. Woi, siap. Lu jaro nyelap. Turun. Ayo, gerak ayo. Nyepet. Ayo. Nyepet hulunya. Atuh gerak kumaha nyepet. Turun. Aduh, beneran. Aing, jumur beda kande gede. Oh my god. Atuh kumaha sih bari nyelap kieu. Atuh anjing nyelap kieu. Maksudnya jaro mah ka dieu yeuh. Atuh hulu ulasan ojeng sunduk ji. Hulu pulang sunduk dia mah. Kalau molos ka dieu. Nah aja yang ngagawekeun hasip pada naon lage. Ini selak mengenal sunduk. Ayo. Ayo. Segera cek. Oi, ulah muak dia aci gua. Atuh lain muak lain naon. Atuh teu muak teu naon sih. Muak yo. Ih, atuh cepet poy. Cepet poy. Ayo cepet. Turun ke jarak curut. Ayo.
Si anjing doang dia. Aduh, jobor bagus santai pukul bok kurapan. At malam sip asup angin jaro tadi tuh sepan mantang. Nah, sepan mantang ke kami yang tay dia mah. Gurupus pe muak bae pan jaro nya serangan kan mantang mapan. Mana dihandap mana di pejusan aing. Mas raga ke timah tangga lo kawan kieu mah. Aduh. Gas aing, udah dihadekeun lah. Udah dihadekeun teh geus teh. Aduh. Ajur los, rubuh los saung ya. Oh, sebenarnya kita masih lah. Oh. Ya, menang. Woi, naon ayan tanaon? Kena telepon. Kalau kunaon aya nu nelpon gunung ayan bae. Woi, halo. Kadinya, ka lapangan futsal. Oh, iya jaro keur ieu lagi di pos ronda ieu. Ngomong Hansip. Oh, saya kadinya. Oh, jangan Hansip keduaan kadinya. Ah, siap. Ngomong. Anjing. Sip. Naon? Urang ka lapangan futsal. Pasti henteu ka lapangan lebar. Pasti di lapangan cenah ga aya interview. Naon? Interview tanaon? Nah, interview kitu cenah nelpon Interview meureun. Oh, eta. Sekalian interview. Jadi hari saksian cenah ku jaro jeung Hansip. Oh, atuh pasti henteu bahan rokok mil. Pasti ieu mah. Yakin ieu mah rokok. Amun bisa mah teh cangkangna kantongan. Oh, sepik. Jerona eta rokok di jarum. Jerona jinggo ieuna mil. Oh, kapan Oke, orang kamu saya- perhatikan oh. Mil cenah. Oh, Mau kan jinggo saya- mah atuh dari jinggo urang. Ay. Ulah mah geus tadi eta. Belum mantang, sepan mantang sih, serangan ke belum mantang pan. Masyarakat pan, tapi mah jar mau mantang di naon juri. Dan mau bisa lain naon kalah mantang. Iya murup ke. Atau geran Hansip dia kupong, dia geus teu jar yo atul suku yang geran. Aduh, kayak sabar dia ngadorong atuh, maksud Ih. pokon tabrak ke. Mau motor atuh nah lain bawa juga didorong-dorong. Atuh berat yo. Oh, beksinan, sian heula naon? Berat ranking mah. Motor yang diselahkeun dan dihirupan kali didorong-dorong kabayang. Atuh kumaha jalala tuh beksinan mah ya. Gerak aku didorong ketiga kali itu. Ayo dorong. Motor bae ranking bagus ku. Bensin mauhan ku kabina-bina teuing. Ayo Ayo. maksud aja dia. Ih. Maksud bae. Dorong naon? Ngukur tanuk mah heret. Mas material legenda be kunaon? Ranking. Dagak mana ranking? Ah, ada bantu ka bensinan mah. Jeung gawean nyiksa awak sorangan. Edan leupas beuni mah dak Ayo sayo dorong. Datang lapangan futsal tah. Atuh datang yo. Kabina-bina teuing ti ditu kali yang ngadorong. Astagfirullahaladzim. Atuh anggap bae orang olahraga ro senam. La ilaha illallah hancur. Alat pemanasan. Pemanasan futsal. Ayo dorong, masyaallah, kita kawayo caro. Ya lagu naon mau samping ke futsal kes. Ih, depan make seragam sip, samping. Atuh pira aku dong ka bengkong bae. Atuh dia ge mau bege mola ada yang desa. Termos ya mah termos. Tidak jeung ngopi. Iya lapangan futsal yo. Woi, kamu jalan lagi? Hah? Jalan ke mana? Lawang lagi. Udah diseklan ya nyetrum. Jalan turun tuh. Woi, senala buka, senala. Senal. Sana lah buka pongok. Senala Ih, buka. Waktu dia ada kirinan ro ya main. pongok atuh jadi jaro. Ih, Main futsal ieu mah. atuh mesti jadi nambah jadi striker tapi tanam tak gelandang tanam tak kiper tanam tak. Oh nya. Siap orang mainnya? Siap. Ayo mau gacing jaro, ayo mah musuh jeung jaro. Ih, mulai dah. Dia kiper. Ih, dia nu kiper sip, boy. Dia nu kiper. Dia kiper jalan kita kiper. Jobnya. Mau dia mau. Benar ya Pak tadi. Nangalkan tadi yo. Dia merungkutnya. Awas belum merungkut ya. Sip. Hei, sip tadi dia aduh, pongok dia mah. Teka mau ngap sip. Geran, hei. Weh, kunaan dia rokok. Aduh, aing. Kangen beteng. Senep kangen ieu, gojlokeun ieu, gara-gara kan mantang ieu, biraku. Atuh jeung kurang. Oh ngap, iya di kieu ya. Ayo dia yang ngarokok di jarum ya dia yo. Biasa kangen aja. Ayo, apa guys mas? Muak pa jeung dia mah. Aduh.